bakalna dunia kacau balau anu luar biasa. Di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga, RT, desa, kecamatan, kabupaten. Wah, tuntutanana macam-macam, ekonomi lah, tuntutanana politik lah, dan lain-lain macam-macam. Antara negara ribut, walut dunia. Islam terpepet, anu bener-bener hayang nyalametkeun agama, lumpatlah ke Mekah. Tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah, Mekahna sekitar haram bakal dilebaran deh kuari geus mulai. Apapun yang terjadi, milik siapapun cak raja, ini harus dijual, dibeli ku raja, dilebarkan kuari geus terjadi. Madinah dilebarkan. Ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae. Engke di negara masing-masing, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya, datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan anak teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igo mah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya qadiyal. Masyaallah. Nah ya Kangjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah, ditanya, Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kangjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingan model Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ke kiwari mual ayat tanding Kangjeng Nabi Isa. Maka istimewana dibuat di Al-Quran. Nu bakal katenge kurang ke dipempa pertanggung jawaban di harapan Allah. Di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho. Keistimewana 7. Hiji. Hei Isa, putra lalaki Maryam, inget anjeun karena nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cak Gusti Allah mere nikmat ka anjeun 7. Hiji, Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus. Waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril. Kumaha mang? Tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna. Diperintah ku Gusti Allah, malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tanpa kitu ge bisa. Malaikat Jibril liup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam. Lantaran Siti Maryam waliatullah. Lain jelema sambarangan Siti Maryam teh. Jelema nu murni jeung suci, nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci. Tapi samemeh kelahiran anak Siti Maryam dicaci dimaki, dianggap pezina Siti Maryam teh. Panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran. Ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah.
lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong lantaran dituduh zina Siti Maryam lantaran dituduh zina orok tersebut ditanya begitu ditanya nyarita inni Abdullah ataniyal kitab ulama hamba Allah nu diberi kitab ku Gusti Allah Injil bakalna hamba Allah hiji saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan keur manehanana jadi orok biruhil kudus malaikat Jibril jadi pendampingna dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisana dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam kadenge inni Abdullah ataniyal kitab kadenge ku masyarakat hiji nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat lantaran aya bahasa wakahla teh umurna setengah tubuh Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah dikejar-kejar ku Yahudi umurna 33 tahun 3 bulan 3 poe itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah kuari aya di luhur langit tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam aya keneh di luhur Masya Allah jag-jagwa ringkas tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalamatkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh disalib dianggap Kangjeng Nabi Isa pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihi salam Kangjeng Nabi Isa naik ka luhur langit diangkat ku malaikat Jibril ieulah ta ai iz ayatuka biruhil kudus ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa dengan dibarangi kuruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan wakahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hese kene urang jeung igomah di Mekah. Baheula babari kuari hese engke babari deui asup ka Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya.
engke bakal cari cing di Mekah, engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi, turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah, ialah Dajjal. Turun Dajjal, teu kuat Imam Mahdi, turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Kangjeng Nabi Isa engke turun, sanggesa turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi, yakni ashabul Kahfi. Muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiat kapsatat taetatea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis. Cek sakaulna lain kitu. Iya, Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula. Dajjal teh pohara jasa, bisa hiber ti Amerika ka Indonesia, kamari bakal karak David hungkul. Engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu sia aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujud, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel, yo, hayang emas, cekel, yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, "Cukup hujan?" "Cukup ngeuncan cai, cukup." "Eureun sia hujan." "Endeu kumaha deui?" "Endeu kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimake ceun teuing aing mah karasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas sia. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari geus sararujud ka nu koskarar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar, murtad sia. Maca 2 kalimat syahadat. Kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung. Nah, didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan, dibuka ku Gusti Allah. Blah. Buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana. Buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus. Zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna para ranjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya eueuh silep meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu. Malotot budak leutik sawan. Atuh komo ieu ribuan tahun. Buuk panjang. Dikucir ku jana gadi. Kumis warna ranjang. Yang mata biru. Nyebut kalimah la ilaha illallah. Asana kafir ge kafir. Kapaksa tak ku sieun. Kapaksa ku sieun aing mah neuk syahadat bae kurang sieun. Melawan lah. Ayeuna ngajungkel. Beak geus Dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj. Anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi, raja sadunia 2 Islam teh. Hiji Raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut, nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam. Raja kafir ge sadunia 2, nomor kahiji Raja Namrud, nomor kedua Firaun. Jadi sabanding bae eta. Firaun, dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun. Datang ka kuari dinasti Firaun 1, Firaun 2, Firaun 3. Ah, kuari ge Firaun nu kasakean lah. Melain Firaun mah tuh moal dibom Irak, melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya, melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun. Termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun. Diganti, padahal terus baik.
engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, berjuanglah Kangjeng Nabi Isa. Bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta. Mahmur dunia teh, kamahmuran geus hese dicaritakeun, jelema syahadat kabeh, jelema Islam kabeh, jelema iman kabeh. Ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui, ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun, 3 bulan, 3 minggu, 3 poe. Turun deui nyarita nu sarua. Kok bisa sarwat itu? Ayat tukabiruhil kudus cak Gusti Allah. Aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus. Jibril selalu ngabarengan anjeun. Ingat anjeun Isa. Hiji nikmati Gusti Allah eta. Nikmat kedua, wa idzalam tukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ingat Isa, ketika maneh rada gede, begitu maneh asup ke berbagai pendidikan, anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan. Kanjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan. Begitu asup ka madrasah, guruna geus dikanyaokeun, Pak Guru, nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jipan nyahoeun balik isukna kitu ge deh. Begitu asup deui ka majelis dicaritakeun, guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu jipan ibu rek nyahoeun kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh. Terus coba nulis bisa sorangan, nulis naon me, nulis bahasa Arab, nulis bahasa Suryani, nulis bahasa Latin, nulis Cina, pan hese jasa Cina mah. Cina mah hese jasa nulis. Cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa. Tulisan teh sugan mah kembang ros. Orang kan tulisan. Eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu. Aya deui urang mau mah teu kaharti. Orang kunyana ge teu kaharti yeuh. Eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti. Ya Allah ya Rabbi, keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara. Bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jipan bisa nyaho kitu Isa. Ya Allah ya Rabbi, wa iz 'allamtukal kitab. Ade mana? Di jero naon pesak anjeun, kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar, tulisanna tulisan Arab, bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema. Kageteun. Wah, Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu. Na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah. Jeung hikmah, kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi, kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho, bulan hareup geus nyaho. Katukang dicarita-caritakeun berhikmah, artina jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah harana. Lamun nyarita isukan hujan tepat, bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa, hikmah harana. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon. Di jero hati anjeun kukula kanyo aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya. Oh sia sok loba omong. Kanyawa. Masya Allah, eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho, urusan hikmah maneh nyaho, bahkan wat Taurat wal Injil, kitab Taurat maneh mapan nyaho, maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ke kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa. Teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah, urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa, datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus, jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, masalah sih, masalah lah cenah iki suka moal ngaji atuh los ya moal ngaji. Beki bodoh atuh sia. Sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji. Anggeus sana tuh. Wazabur
Zabur jeung kitab Zabur nu turunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil. Berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud. Komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Gideg kabeh jelema di saat eta. Angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa. Bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa. Lantaran keistimewaan pohara letik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun karena isi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar ya sia ka manuk manyar. Teh nyarahoun sia mah manuk manyar mah mun usim panen bae lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepkeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah. Teh eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking. Si sabab teh nyaho apaan? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta keneh. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju kok Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu cek jana mah pajar manuk beureunanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naorengan eta patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunna tina lempung mun rapi gitu-gitu kujana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok epek siap cerekan kana mun mau olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie aduh dina naon garang-garana kitu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong pijeun kunaon ye gabah hepes ya moal aya eusian atuh kuari mah atuh panekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibarawan ka imah gitar dibawaan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah
mung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon ditendang dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi tenden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula Masya Allah embungin mawanu kitu ka imah besi teu dahar cak ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyen mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tonton ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmaha wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya muka aya jelema lampang corop usap aya jelema kitu nu sok baruntung dan ngaranna lepra kusta lepra usap cager mau nyeri huntu mah di deuleu doang cager nyeri huntu mah geus asal di geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mujizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emplek-emplek itu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun maneh iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biidznillah bukanya na teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh hideung bae beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mujizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud kula mandek nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha tah masyarakat geus kadenge alah sihir tah mah coba balikeun deui dibalikeun deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan Masya Allah diiring-iring deui ka Kangjeng Nabi Isa coba cek tah kuburan nu ieu ya tah kuburan ieu kuburan saha mun kula bisa ngahudangkeun anjeun iman beneran benar kuari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke hudangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah gum biiznillah hudang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh Masya Allah kurang kumaha cek kaum lagi balikeun deui oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teu iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dah blon Masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur
loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tetep bae teu iman. Sebagian kecil nu iman. Ya Allah. Ilah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis. Wa idz kafaftu bani Israila anka idz jitahum bil bayinat. Ingat Isa, anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah, ketika anjeun nampaikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah. Itu di akhirat. Maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing. Kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing. Tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna. Tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing. Endahan dikejar-kejar anjeun teh, pan anjeun teh dikejar-kejar. Begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit. Aing pan eta cek Gusti Allah nu nahan ti kejaran Bani Israil. Yahudi nu rek ngabunuh anjeun. Ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun. Hina amu bikotlika ketika eta Bani Israil dek ngebunuh anjeun. Ijitahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat. Faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir. Faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inti aya hadza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya laon illa sihrum mubin, sihir ieu mah Isa. Dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin. Ai sahirun mah isim fa'il. Ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis. Keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa. Hiji deui. Wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marentah ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya aminu bi wa bi rasuli. Ariman anjeun ka kaula ya ka Gusti Allah jeung ka Rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun. Kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa. Ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan. Terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman diberi ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa nyana ngomongna amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun. Kami mah jelema nu muslim iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihis. Kumaha eta cek kaum-kaum Nasrani? Dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihi salam. Barijeng tanpa bapa. Kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal aya tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu parareh ratusan tahun, ribuan tahun.
bahkan keistimewaan anaknya Nabi Sahiber bisa nyiples guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiran anak sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memeh Isa pangeran saha. Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayatna ye saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya ke orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan kusia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kanjeng Nabi Isa mah, boom, biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing moal make biizni aing mah. Boom, biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kanjeng Nabi Isa beusi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Namun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu. Lain biinilah deui. Masya Allah. Nah cek William tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan. Heuh kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah eta mun buburungan, burung-burungan. Aing mah teh kararese bahasa Melayu mah geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang teh hayang aing mah. Ya yang mantak aing tadi dikembangkan ke situ. Yo, gua cariin lu aigok di sini. Eta maka aigok, masya Allah. Kahayang orang ulah maka aigok. Kan aigok mah Sunda. Ya, lu kemana ayah yo? Lu gak ada gua nggak lihat lu. Kemana ayah? Ya, dari tadi gua di sini. Iya, gua nggak kelihatan. Ya, cuma ke pasar doang sebentar, sepatan. Bahasa asal geus kos itu besepatan geus teh. Tapi lamun gondrong lain deui. Kumaha ngomong? Apa? Kumaha tong? Apa ini? Lu dari mana tong? Oh, dari sono kecengasannya cepat. Sakumaha kereta bis wae. Masya Allah. Cepat biasa. Masuk tong. Hah? Masuk tong. Hah?
Lu sama siapa tong? Aduh, aing mal deui ngobrol jeung nini hese. Digondrong we hese jasa jeung nini nu baheula teh. Waduh cepet jasa. Gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa. Cepet jasa. Du ngomong sok mendek marah bae pan. Mentek nu geus hayang aing. Betawi aya deui Betawi lain. Nu mentek ulama bisa ge Indonesiana intelek bisa. Ngan tilok dipake. Jadi pohon deui. Eta tadi aya buburungan gitu kan. Orang ngapain ngeunaheun? Mamanukan, ngeunaheun kan. Tapi kan di Indonesia mah lain burungan, burung-burungan. Sabodoh lah kumaha sia bae. Cek William. Tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran. Saha? Eta mah teu kudu Kanjeng Nabi Isa. Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah. Nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak. Soekarno ira hayang datang ke Kipalak. Masya Allah. Matak diberi ilmu na ku Kipalak. Soekarno teh termasuk Tiki Hairun. Lain letik-letik jelema Kipalak. Lantaran bisa asup ke botol. Eta manuk dicekel ku nyana batu. Dikie-kie bisa jadi manuk. Kipalak eta komo. Atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan. Jeung kitu pucuk umun. Rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadele matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun. Dites ilmu pucuk umun mah 40 imah. Lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus. Kumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae. Eta teh ilmu pucuk umun ngaranna. Jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah. Deule hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun. Kuari ge masih keneh. Engke ka ditu deui satungtung deule sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin. Di tandinganana ngadu kotok. Itu mah kotokna geus jago menang male. Sedengkeun Maulana Hasanuddin mah pan teu mawa kotok-kotokna kotok jalak biasa. Cilek Maulana Hasanuddin. Leh, cek Maulana Hasanuddin, aya balokeng ye. Balokeng bae di kieu-kieu. Hei balokeng, sia jadi kotok jalak berem. Poh. Kongkoromo. Hebat. Atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng. Kakarak manuk manyar temlah kecil nama gos kitu mah tuh. Balokeng. Begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh. Atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh. Tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ye kotok cek cenah ieu. Atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajen kumaha ge. Bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar. Tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame. Ya oke. Geus balik. Nu eleh. Nu menang. Tarung kedua kali. Bingung. Ngelehkeunana kumaha aja lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umun teh. Nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyengkeun amat. Jeung bingungeun amat aya naon Sultan. Pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu. Ai si eleh ulah bingung cek Soleh tuh bagus Soleh ai gitu sia boga kotok henteu pana tuh bisa ngaulah bingungan ulah bae jadi kotok bisa sia bisa coba buktikan Bismillahirrahmanirrahim bismillahi wa bi'aunillah wa bi mali teruskan ku aing sia tah direkam sia aya babacaanna bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak berem balokeng atuh pan balokeng mah berem kuari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing
moal cek tuh bogo soleh mah nek hargaan ka tuan be ja ilmu nage menang ti tuan. Oh geus urang deui dah geus siap we Jumat geus yang ngarupa kotok ka dieu bener bae eta salat Jumat terus langsung ka kesultanan kuari siap asah kira ngaru kotok coba kongkorok ngarada gede sorana atuh soleh jeung anana teh mah kongkorongo Cak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorongo kieu aja ngadu mah ngadu wae. Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokokna mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong helanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet Gus macem-macem tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol teh Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umun. Aya ngado. Wah, ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Wah tuh bagus soleh. Ngadu dah. Itu Gus kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teh. Atuh siapa osok ngeuleuh jing. Pemain kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya. Iya, tuh bagus soleh. Kongkorok sih sekali mah. Kongkorongo. Kageteun urang pucuk umum kitu amat ya. Asana lain suara kotok teh mah. Dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umun surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh sia tah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain bantrak-bantrak ke 5 kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Tat. Buak. Disuekeun. Burak. Aduh, cak malasan itu mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umun ieu mah keur carita naon boro-boro Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kanjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah barati teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam manya aya pangeran dinobatkeun manya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti Tegarti sing hade na yelah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupatihna muslim padahal DPR-na muslim mayoritas padahal camatna mukmin jeung muslim padahal lurahna muslim tapi kok tanda tangan nyana teh waniun 10-20 juta atau mobil ratus-ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu
harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen. Ieu mah di tengah-tengah muslim nyen gereja teu kaharti aing mah. Duit lumayan, sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza, bisa meuli mobil Innova, bisa meuli mobil Mercy, Baby-Ben, Volvo, Lexus dan lain sebagainya. Sabarangeun ana mobil sia dikerobokeun dina neraka, dipanggang sia bupati. Dipanggang sia camat, dipanggang sia lurah. Deuleu ku sia tang ngerecekna. Sate, awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna. Ridho dengan ayana agama luar Islam. Na'udzubillah min dzalikum mahamun anak urang. Na'udzubillah min dzalik. Mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa. Geus kuari mah urang bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa. Ti Vatikan datang ka dieu luar biasa. Eleh debat nyana melalui birokrasi. Logor anu luar biasa. Nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung. Tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mbu mantak naon. Nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon. Urang nu mayoritas berjuang supaya ulah. Atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah, datang ka camat. Nah, lamun ti ditu camat dibere duit, deuk tanda tangan, urang bere golok. Mat, kada leuh sia. Naon ieu? Golok. Paranti naon ieu? Paranti masjid kotok embe. Wah ieu paranti masjid naon? Cek camat ulah sok kitu. Ulah sok kitu. Gugurkeun tanda tangan. Golok nyangsang sia ieu. Teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah. Masyaallah sia mun teu nyaho aing urang teureub. Teu nyaho sia galagat orang teureub sia aing mah kajenting paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja. Awas sia beuheung sia urang mana sia camat? Di pan ieu mah bupati. Bupati da ku aing dirisekeun. Atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang. Jang naon kajawaraan teh tah kos kitu. Ai di pabrik ku tutang ketenteng. Hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun. Hudang teureub. Hudang waru. Hudang pasar kemis. Di pasar kemis mah tilok ieu gelut ngan menangan doang. Pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta urang pasar kemis. Nu gelut mah urang sejen. Tapi nu jadi raja urang pasar kemis, belum tah pasar kemis. Geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan. Menya pangeran dinobatkeun ku manusia. Tetapi ai katutupan mah pan batinna masyaallah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge. Sing ade beusi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap. Sing ade anak urang bejaan Kristen tah. Kristen, brak kiai kebenaran make nu kitu. Sing ade tah. Oh ieu mah paingan sekupi ieu mah ya. Da ieulah caritaan dina Al-Qur'an nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumul kiamah, nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan, urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula, nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan, Tuhan Allah, Tuhan Ruhul Kudus, Tuhan Anak atawa Isa. Ulah urang mah pangeran mah hiji. La awwala lahu wa la akhir. Awalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. Hiji bae Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu percaya ka rasul-rasul Allah, percaya ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Musa lain pangeran, rasul Allah. Percaya ka Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran, rasul Allah. 25 rasul wajib Kangjeng Nabi Lut terus-terusan dakwahnya ka kaumna. Atatul al-fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dulur kabehan coba pikir kumaraneh kabeh. Ja urang teu pernah didongeng-dongeng ku kolot urang baheula teh kudu resep ka bool mah. Kudu ngadumlingan bool mah coba ieu kalakuan teh teu bagus hiji. Agama Islam nyembah ka Allah ulah kapatu. 2
akhlak moral ulah boga kalakuan ngadumling innakum latatuna rijal syahwatan kunaon maneh make jeung ngalaksanakeun kabool lalaki ieu karena syahwat aneh amat syahwat coba awewe atuh min dunin nisa teu daekeun ka awewe bal antum qaumun musrifun kunaon syahwat disalurkeun ka bool lalaki lain ka awewe iyalah bal antum qaumun musrifun aranjeun kabeh kaum anu ngaliwat wates lain kana halal kuari kana haram. Di opat kota nu tadi dicaritakeun gegedena mati Sodom eta teh terus bae kepala-kepala kapilah teh musyawarah lantaran ieu aya hiji manusia nu ngaran Nabi Lut nyana mengklaim dirina bahwa dirina nabi bahkan nyana teh diutus ku Gusti Allah jadi rasul ieu teh urang deuk ngarobah tatanan kahirupan urang kalazatan urang anu urang geus aya dina kanikmatan yeuh kuari kabehan kaum teh 90% nyana resepna ngadumling. Masya Allah bisa bos gitu aneh lamun orang nyaritakeun aneh nganahan-nahannya koresepnya nahanya koresepnya padahal makalakuan haram lain eta bae di urang bae kuari korupsi menjadi-jadi urang teu nganahan-nahan ketika dinahan-nahannya na seserian korupsi eta kan maling tapi kan geus kabehan maraling urang rakyat bertanya-tanya kok daek maraling sih aneh nyana geus kangeunahan ketika diuk di dewan geus korupsi ketika diuk di pemerintahan korupsi ketika ku urang ditaliti geus teh sieun ka Gusti Allah nyana ngomong lagi aya KPK tahu aya KPK tahu nu dipake ka sieun teh KPK eta mah sarua jeung naik motor nu dipake ka sieun polisi. Lamun satungtung aya polisi nyana heuh lamun polisi atuh takut polisi ieu satungtung kos kararitu moal aya kaberesan kajen ku kumaha terus maling teu eureun-eureun di urang nyaraho kana haramna korupsi jak korupsi maling tapi terus bae urang mun nyaritakeun kunaonnya kaum Kangjeng Nabi Lut karar itu aneh amat atuh urang ge kunaon nya pemerintahan urang kok korupsi sarua lamun urang nyaritakeun perzinahan ieu teh lain masyarakat bae pemerintah ge geus jararina lain lalagaan pemerintah zina teh lain lalagaan lantaran daftar-daftar perzinahanna loba di hotel-hotel asup ke hotel teh eta teh deuk zina ieu teh pemerintahan urang masyaallah karim inggis sebenarnya mah ieu mah perzinahan di urang lain lalagaan kuari homoseksual di urang loba homo ya kaum homo lamun lalaki resep ka lalaki ngaranna homo kamari aya gay-gayan di urang teh berlaga seperti kaum wanita. Iyalah nu dipake karempanku Kangjeng Nabi urang sangat rempan di kaum kaula nu puali kukula dipake karempan pagawean kaum Kangjeng Nabi Lut. Teliti coba ge. Hewan kabeh tara daek ngadumling kecuali dua. Hiji khinzir, dua himar. Eta badaekeun tah babi mang ngadumling. Himar ngadumling berarti kaum anu daek ngadumling berakhlak babi berakhlak himar ilah kos kaum Kangjeng Nabi Lut alaihis setan terus bermunculan asal rada-reda setan itu ngarupa manusianya kasepan setan mah terus bae turun-turun ieu ge gara-gara setan duta tadi nama jaar rembungeun tapi setan ngarupa manusia nu kasep geus nonggeng ti heula atuh ngaranna ge setan kadang-kadang nyana ge teu make calana-calana acan ngan make ampok-ampok doang haji ugal-igel di hareupeun jelema atuh ngagodaan nyana terus atuh ngaranna ge setan terus bae setan wala sok inget
kadongeng di ilmu kewalian da aya waliullah kapanggih jeung setan keur ngaringkuk bahanapeun tanggal caringin barang dideuleu sudah salah orang sia setan cakeun kok tenang amat sih sia setan di dieu lah cakeun lain atuh setan ulah tenang-tenang atuh itu batur kunaon atuh tadi goda ku sia cakeun antep lah ulah cenah di istirahat ambo emang sia pakai istirahat kudu bisa istirahat lah teu kudu digodake ku kulit cenah itu kiai na geus dari setan jatuh pamarentah teu kudu digoda ku kulit cenah geus dari setan kabeh cek kana batak urang kuari istirahat cek kana alhamdulillah senang cenah kulit jauh mereka, batak ke satu, ayo nanti kudu digoda, udah sudah digoda-goda sekarang. Orang lamun inget kadinya tinggal ngaheukeun jahe, berarti kuari istirahat setan di hadapan tanggal ceringinnya. Sebab sejen geus di setan. Menang saminggu wali kapangide jeung setan nu sejen. Kadina assalamualaikum, waalaikum. Teu ngajawab, jadi tukang. Waalaikum. Barang di dulu, pengen tengah jawab, setan sia orang. Saya keren di dia, istirahat cek nanti. Setan sih istirahat, banyak setan istirahat. Oh wali banyak huen, kasetan setan. Pan musuh teh opat hiji dunia, dua makhluk, tilu nafsu, opat setan. Urang teh hiji titah ninggalkeun dunia, dua titah ninggalkeun makhluk hate, ulayat ta'aluk. Tilu nafsu kaupat setan jadi nyahuan ya nama ka setan teh ya mun kapanggih jeung setan Imam Syafi'i kan pernah nojok setan tojok ku Imam Syafi'i buta sia sembarangan sia tai ceurik setan ngahinging tadi teu mabuk sia budak bisa nojok setan urang mah kuari setan teh anak baranakan di hate urang ente pernah dikaluarkeun setan di jero hate malah mah jadi peternakan setan di jero hate teh dikembang biakeun geus mah anakan anakna geus anakan diincu berarti incu geus anakan deui naon tangaranna uyut geus loba jasa geus teu bahi di dieu ge pas sedek-sedek cek cenah ieu urang nyieun RSSS di jero hate ieu mah aya setan sia kunaon istirahat di dieu kunaon tengah goda kula ngagoda kiai itu tuh seseleh jasa caknya seseleh jasa waduh datang ke kuari terus we diuntit ku kaula digoda ku kredit teu daek digoda ku televisi teu daek digoda ku HP teu daek digoda ku bunga bank teu daek digoda ku macem-macem teu daek poh tak mah kiai pohara jasa kula datang ka seseleh nu mantap kula ieu keur ngalamun bae di handapeun tangkal beringin ceknya na ieu beusi dipanggil ku atasan kula kumaha sia ngagoda kiai eta sukses apa henteu kula keur istirahat lain sa istirahatna unggal poe ngagoda kiai eta teu bisa bingung kula cek coba-coba minta solusi tolong solusi segala naon ai kitu mah anu kiai nu lama bangsa keur magahan ngaji aju setan datang adinya namu tenang-tenang wae ai mah gampang cek ieu mah lah ku sekupi ge bisa ieu mah sekupi bisa ku mio bisa ku umroh bisa ha leutik kiai kos kieu bacakan teu badak loba istirahat lantaran haju kiaina jadi setan cek pedagang mah komo geus leuwih ti heula tibatan kiai itu mah nyana nyalib jadi setan geus leuwih ti heula jemping nyana beuh pohara geus jare setan kabeh tah jadi setan istirahat lantaran geus teu kudu digoda aya nu ieu mah kapanggih jeung setan lantaran seseleh cenah tuh jadi setan geus sarua seseleh panas lamun ngagoda kiai eta lamun nyana geus baca ayat kursi panas cekna teu kuat kula
tapi lamun kiai anu ieu mah nya maca ayat kursi ge magalah dipagahan ku setan lain kitu ayat kursi da kurang paseh sia mah ku setan dipagahan jadi lamun dipencet jelema kasurupan dipencet lamun kudu bisaan mah kan kabur ta setan tapi lamun kun teu bisaan mah pencet babacaan aing bisa bacaan kos kitu Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samawati was-sami'ul basir aing bisa muntah kurang ulah sapencet-pencet tak izinkan dikitukeun ku setan ganti urang babacaan Bismillahirrahmanirrahim walau anna qur'anan surat bil jibal aw qurtiya bil ardh kullu ma bil maut bal nah sia aduh walau anna qur'anan bil jibal aw pencet teu karasa sial da setan tiga rasa maksud pencet-pencet tak sih adek setan lebih hebat mentaknya setan teu sieun sebab naon babacaan urang nangan di tikoro doang teu datang ka golbu jin mentak urang auzubillahi minasyaitonir rajim kuduna mapan setan indit ya mah setan ngabaturan urang babaturan jeung urang ka eta setan ieu di zaman Kangjeng Nabi Lut setan teh ngabatur jeung masyarakat ngarupa setan ngarupa manusia namun sepi pasaran setan nararonggeng ya Allah ya Rabbi ketua-ketua Kopillah teh ayeuna musyawarah di mana-mana ieu teh kumaha urusan Lut ngaganggu karena kestabilan jeung kalazatan kangenahan hirup urang numanta timbul keputusan hasil musyawarah tina para ketua Kopillah wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun teu aya deui jawaban kaum Kangjeng Nabi Lut illa an qalu kecuali nya ngararomong gas ulah samatkan aya ieu Lut ulah datang ka ngaganggu kastabilan kagunaan urang akhrijuhum usir Lut jeung pengarut Lut usir min qaryatikum ti kampung maraneh kabeh innahum unasun yatatahharun eta Lut jeung pengikut-pengikutna manusia anu berlagas suci bohong nyana teresep ka lalaki resep kajen kukumaha ge nyana anggus mensuci-suci diri nyana anggus ngaku nyucikeun dere gas lamun bener kos kitu usir urang ya Allah ya Rabbi eta rasul deuk diusir Rasul eta kapan dek diusir Masya Allah mulai kuari dek ngondisi-ngondisikeun tentang pengusiran Kangjeng Nabi Lut kumaha carana aya pembekotan di kota Amur di kota Amir di kota anu sejen teh mutapikat kitu keneh na ieu teh ulah datang ka sing hade isme Lut ngaganggu ka urang sedengkeun Kangjeng Nabi Lut becicing teh ti Sodom nah di Sodom iyalah mulai dikondisikan pengusiran Lut beserta kaum-kaum nu anut ka Kangjeng Nabi Lut kaum Urdun nu aya di Yordan deuk ngusir Kangjeng Nabi Lut lantaran dakwahna ka nabi-nabina Masya Allah nu bara heula teh kos kitu kumaha kelanjutanana ieu sementara Kangjeng Nabi Lut terus dakwah ngadakwakeun akhlakul karimah sementara kaum nu aya di negara Yordan di Sodom teh geus benci terhadap Kangjeng Nabi Lut kumaha teu nyambung antara Kangjeng Nabi Lut jeung kaumna maka kelanjutanana fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atah wallahu a'lam bissawab riwayatkeun opana Sayyidah Sakinah satuhune Gusti Siti Sakinah waqtal Husain nyatane dulur wadon Sidina Husain akhrajat iku metu ya Sayyidah Sakinah metuakeun rasa ing Sayyidah Sakinah minal khaba'is saking khemah
Okol jamalin dalam sadukuringon tawan syadat lan gawe singiran nga Sayyidah Sakinah tegul alang ucap ya Sayyidah Sakinah madza taquluna in qala nabiyyu lakum madza fa'altum wa antum akhirul umami madza ing apa suwiji-wiji taquluna ngarucap sira kabeh in qala nabiyyu lamun ngucap sapa kanjeng nabi lakum kada sira kabeh madza fa'altum ing apa suwiji-wiji migawe sira kabeh wa antum lautai sira kabeh akhirul umami ku akhir pirang-pirang umat itrati wa bi ahli bada muftakidi minhum sa'ar wa minhum duriju bidamin bi itrati kalawan turunan insut tababaun mutababaun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun mustaqbilun fa'ilun ayat not nasalu teu menang sambarang lamun rojas mustaqbilun 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 rojas disebut balgong sering cek santri mah di kuku mah bisa baik bahar basit faulun muzailun wa muzabilun fa'ilun